Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Fin niyati tetep dina mertelakeun niat fi halit ta'allumi dina tingkah ngaji. Summa labudda tuluy henteu meunang henteu eta maujud lahu ka itu talibil ilmi minan niyati tina niat fi zamani ta'allumil ilmi dina zaman atanapi waktu ngaji ilmu. Idzin niyatu karana ari niat hiya eta ari itu niat al aslu eta asal fi jami'il ahwali dina sakabeh pirang-pirang tingkah. Dia qaulihi karena dawuhan Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam lafad innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu pastina arisahna pirang-pirang amal-amalan binniyati eta tetep kalawan pirang-pirang niat. Hadisun sahihun ari ieu hadis eta hadis anu sahih. Wa an Rasulillahi jeung katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafad kam min amalin mang pirang-pirang amal-amalan yatasawwaru anu mangrupa itu amal bisurati a'malid dunya kalawan rupa pirang-pirang amal dunya wa yasiru jeung jadi itu amal bihusnin niyati kusabab alusna niat min a'malil akhirati tina pirang-pirang amal akhirat. Wa kam min amalin jeung mang pirang-pirang amal-amalan yatasawwaru anu mangrupa itu amal bisurati a'malil akhirati kalawan rupa pirang-pirang amal akhirat. Summa yasiru tuluy jadi itu amal min a'malid dunya tina pirang-pirang amal dunya bisu in niyati kusabab gorengna niat. Wayan bagi jeung penting naon ayyanuya yen nganiatan saha al muta'allimu jalma anu ngaji bitolabil ilmi kalawan sabab tolab ilmi na ridallahi ta'ala kana karidoan Allah ta'ala wadarul akhirata jeung kana lembur akhirat wa izalatal jahli jeung kana ngaleungitkeun kabodohan an nafsihi tina awakna itu si muta'allim wa ansa iril juhali jeung tina sasesana pirang-pirang jalma anu barodo wa ihya ad-dini jeung kana ngahirupkeun agama wa ibqa al-islami jeung kana niat netepkeun agama Islam fa inna baqa al-islami dasanya na tumatepna agama Islam bil ilmi eta tetep ku ilmu wala yasihu jeung henteu sah naon az-zuhdu zuhud wa taqwa jeung taqwa ma'al jahli sartana bodo wa ansyada jeung parantos ngadangdingkeun atanapi ngaluarkeun syairan saha asy-syaikhu guru al imamu anu jadi imam al ajallu anu agung Burhanuddini nyatana Syekh Burhanuddin sahibul hidayati anu kagungan kitab al hidayah syi'ron kana hiji syairan li ba'dihim
kenging ngadamel sapalihna ulama. Fasadun kabirun. Ieu masih kene kalebat bahar tawil. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Karuksakan anu gede na alim ngarumpak larangan, tapi anu leuwih gede na ibadah teu jeung ilmuna. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Eta anu duanana fitnah alim nu gedena pikeun jalma nu boga na nyekel dina agamana. Kantun dilogatan. Fasadun kabirun ari karuksakan anu gede. Alimun eta hiji alim mutahattikun anu migawe dosa bari kandel kulit beungeut. Wa akbaru jeung ari nu leuwih gede minhu tina itu fasad. Jahilun eta jalma anu bodo. Mutanassikun anu ngalakonan ibadah. Huma ari itu alim mutahattik jeung jahil mutanassik fitnatun eta fitnah fil alamina di sakabeh alam azimatun anu kacida gedena. Liman pikeun jalma yatamassaku anu tatagenan itu si eman bihima ka itu alim mutahattik jeung jahil mutanassik fi dinihi dina agamana itu si eman. Wayanwi jeung niatan itu si talib bihi ku tolab ilmina asyukro kana syukuran ala ni'matil akli netepan kana nikmat akal wasihatil badani jeung nikmat sehat badan. Walayanwi jeung henteu meunang niatan si talib bihi ku itu tolab ilmi iqbalan nasi kana supaya nyang hareupna jelema. Walastijlaba hitamid dunya jeung teu meunang nganiatan ku tolab ilmi na teh kana narik-narik harta banda dunya. Wal karomata jeung kana kamulyaan atawa pangkat ingdas sultani mungguh raja atawa pamarentah. Wa ghairihi jeung liana itu sultan. Qala parantos ngadawuh saha Muhammad ibnul Hasani Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala amin. Kana lafad laukana lamun bukti saha annasu jalma-jalma kulluhum tegasna sakabehna itu nas abidi eta pirang-pirang abid kaula la'a taktu tah yakin rek ngamerdekakeun kaula hum ka itu nas tawa ka abidi wa tabarratu jeung rek gawe lulubaran kaula an wala ihim tina jadi asobah walana itu
nas. Waman jeung saha jalma wajada anu geus manggih itu si eman ladzatal ilmi kana ngeunahna ilmu wal amali jeung ngeunahna ngamalkeun bihi kana ilmu. Qallama yargobu maka saeutik resepna itu si eman fima kana perkara ingdan nasi nu tetep emak di jalma-jalma kitu tah. Ansyada parantos ngaluarkeun syiiran na ka kaula saha asy-syaikhu syekh al imamu nu jadi imam al ajallu anu agung al ajallu anu agung al ustadzu anu jadi ustad Qiwamuddini nyatana Syekh Qiwamuddin Hammadu bin Ibrahim bin Ismail As-Sofarul Ansoriyu. Imlaan kana imlaan siiran tegesna anu ditulis. Imlaan kana imlaan siiran tegesna anu ditulis li Abi Hanifata kagungan Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Amin. Syi'ron kana hiji syiiran. Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi. Saha jalma nu nyupri ilmuna jang bakal di akhiratna bakal bagja ku unggulna jeung pituduh ti Allahna. Fayal khusranu talibihi linaili fadlim minal ibadi. Aduh kacidarugina nu nyuprih kana ilmuna hayang diagungkeunana agung antara ibadna. Man sahajal matolaba anu nyupri si man al ilma kana ilmu lil ma'adi karena arah-arah tempat balik tegesna akhirat. Faza tahbagja itu si man bifadlin kalawan menang kautamaan minar rasyadi tina pituduh tegesna kamuliaan. Faya tolibihi faya lihusroni tolibihi maka hei kaum taringali ku aranjeun kana karugianana jalma anu tolab ilmi linaili fadlin karena supaya menang kamuliaan minal ibadi ti pirang-pirang abdi. Allahumma ya Allah illa idza tolaba angin di mana-mana neangan itu si man al jaha kana keagungan lil amri karena supaya bisa lil amri karena supaya bisa marentah bil ma'rufi kana ma'ruf kana kahadean wan nahyi jeung supaya bisa ngalarang anil mungkari tina pamungkaran wa tanfidhil haqqi jeung ngaluluskeun kabeneran
wa i'zazid dini jeung ngagungkeun agama la li nafsihi lain keur awakna itu si man wa hawahu jeung hawa nafsuna si man fayajuzu maka meunang itu tolab fayajuzu maka meunang naon dalika itu tolabul jahbil ilmi biqadri ma kalawan kira-kiraan perkara yukimu anu bisa nangtungkeun si man bihi kalawan ma al amro kana amar bil ma'rufi kalawan ma'ruf wan nahya jeung kana nahyi anil mungkari tina pamungkaran wayan bagi lito libil ilmi ayyatafakkaro cekap wallahu a'lam bissawab.